Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah, amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinareng salam mugia salamina dicurahkan ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana hancana masih keneh dina surat Al-Waqiah. Ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-47. Wa kanu yaquluna idza misna wa kunna turaba. Mangga urang kawitan. Allahumma ftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaba. Wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaba. Wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Wa kunna turaban wa 'idhaman awa abaunal awwalun. Awa abaunal awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin. Qul innal awwalina wal akhirin. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jama bangsan anu mulia, alhamdulillah. Tadi barantos dibaca kurang sasarengan ayat 47 sampai ke 50 surat Al-Waqiah. Mangga ayeuna urang tingali hurufna hiji-hiji panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kakabna yalipan panjangna dua harkat eta ngaranna mad tabi'i nun aya wa upaehan sarua panjangna dua harkat ngaranna mad tabi'i yaku sarua aya wa upaehan panjangna dua harkat sarua kene mad tabi'i ngaranna lu sarua kene kadinya mantabai aiza ta makana kurang bacana diwasolkeun di luhur na tanda lam alif artina lal waqfu daya waqaf di dinya makana urang tadi teureun wa kanu yaqulun teureun di dinya lamun eureun di dinya eta jadi mad arid lis sukun tapi karena kurang macana diwasolkan dilanjut maka jadi mato bi aiza zal ayat ini kandal gede berarti macana zal aiza za panjang na dua harkat sarwa kene sigata di mata bai ngarana mits amas te na te tanis pae ayanginan setik mits na nunayali pansaru panjang dua harkat ngarana mat tobai kene wakun nunna ayat tasdid dan gunahkeun wakunna ayali pandai sarua sigata di mat tobai ngarana turoro saru ayali pandua harkat sarua sigata di mantabai ngarana turoba tadi karena napas nabi situ kuat eureun di dinya ba panjang na dua harkat jadi mad ai iwad turoba jadi mad iwad tapi lamun napas na kuat mah mangga diwasol bae jadi daya mad iwadna laju kurang diulangi tadi wa kunna turabau tanwin pa tangarepan huruf waw eta ngaranna idgham bigunna turabau nah mad iwadna leungit bau wa ain zo ulah wa'idho tapi wa'idho zo na ayali pansaru wa dua kat panjang na ngarana mat tabai wa'idho man tanwin pa tangarepan huruf hamzah ngarana izhar wa'izaman ain gunakeun nun ayat tasdidan aina panjang dua harkat sarua mat tapi siga tadi lama ba qalqalah pantulkeun lama ba'u ain lama ba'u su dua harkat sarua mat tabai sun sa sun mad arid lis sukun awa alif najabar nang tung eta sarua panjangna dua harkat disebut namad tabai aya nu ngaranan eta mamad badal sabab cenah tu jabarna nang tung sarua bae ngan urang mah biasana lamun mad badal mah tina amanu tina utu eta mah sok loba nu nyebutna mad tabai bae ngan lamun mad badal ge aya nu nyebutkeun tina naon ba ben ayali pantusaton be nang ngarepan hamzah anu dina kalimat eta keneh eta ngaranna mad wajib muttasil panjangna 4 sampai 5 harkat tuh halisna rada gede maka rada panjang berarti awa aba unal awalun mad arid lis sukun qul ulah dipantulkeun huruf lamna qul
qul in ulah kieu ulah qul in ulah nya jika qul huwallahu ahad ulah qul huwallahu ulah atau dina alham ulah alham qul in nun ayat tasdid dan gunakan qul innal awwali aya iya pa dua rakaat siga tadi mata bae ngaranna awwalina wal sarua dua rakaat panjangna akhirin mat arit les sukun lamajja qala pantulkeun lamajmu dua harkat sarua martabai ain martabai sarua dua harkat lamajmun tuh di luhur ayatan dalam alif lalu waktu ulah diwakofkeun ulah eureun di dinya lanjut bae macana lamajmuna ila dua harkat sarua martabai mi sarua dua harkat ko sarua miqati yaumim lamun aya wau pae baris patah satacana eta ulah dipanjangkeun dayamat di dinya mah nya jiga dina maliki yaumid ulah dipanjangkeun ta maliki yaum sok aya nu maca dipanjangkeun maliki yaumid ulah iki jiga ieu miqati yaumim mimna ayat tanwin jar ngarepan huruf mim eta ngaranna tanwin jar ngarepan mim ngaranna idgham bigunnah yaumim ain mat arid les sukun panjangna bisa dua bisa opat sareng bisa genep harkat eta tadi makhraj jeung tajwidna ayeuna urang kana arti kana isi kandungan jeung kana tafsiranana wallahu a'lam bimurad bidzalik. Minggu kamari urang tos nyaritakeun bahwa aya nu ngaranna golongan kiri eta bakal cilaka nya aya dina suasana anu teu ngeunaheun pisan jeung penuh ku siksa. Kunaon sebabna eta nya kamari teh karena wa kanu yusiruna lal hingsil azim ngamayengkeun ngalakonan dosa gede anu ayeuna lanjut wa kanu yaqulun eta anu si golongan kiri teh nya pada ngomongna wakanu jeung aya eta si ashabu shimal yaquluna eta pada ngomong kabeh idza kanu fi dunya ngomong keur di mana tatkala aya eta si ashabu shimal si golongan kiri keur waktu aya di dunia ngomongna kieu aiza mitsna wa kunna naon tah lamun kami tos maot wa kunna jeung tos jadi kami aisirna tegese tos jadi kami turoban jadi naon jadi tanah wa izoman jeung tulang lamun tos maot kapan jadi tanah dagingna terus sesa tulangna. Kemudian inna lama bosun naon ta kami eta bakal dihudangkeun deui kabeh ngomongna kitu tak keur waktu di dunyana awa abaunal awalun atawa nenek moyang kami bapak kolot kami anu tos diheula kabeh ge sarua bakal dihudangkeun deui kitu ngomongna karitu berarti henteu percaya karena bakal diudangkeun jeung bakal
ulkeun ngomongna kararitu eta anu termasuk kana golongan kiri. Wa hadhil ayatus salasatu isyaratun ilal usuli salasati majang ari ieu ayat teh anu tilu eta isyarat kana dasar kana pokok anu tilu. Mana pokok dasar anu tilu? Faqauluhu ta'ala innahum kanu qabla dzalika musrafin anu minggu kamari teh ya dulu ala zimmihim bin karir rusuli wa ala takabburihim bighinahum. Jeung anu pertama ayatnya wa kanu jeung maka ari dawan Allah taala lapat innahum kanu qabla dzalika musrafin anu minggu kamari teh ya dulu ala zimmihim bin karir rusuli eta nuduhkeun kana nyacadna kan ngabohongkeun si ashabus shimal si golongan kiri kalawan ingkarna para utusan kalawan ngingkari para rasul. Jadi para rasul eta diingkari nya artina teu nurut jeung deui jeung atas kana takaburna sombongna nya eta si ashabus shimal ku kalawan kasugihana kacukupana kakayaana eta si ashabus shimal si golongan kiri teh wahum kanu yaquluna abasyara minna wahidan nattabi'uhu jeung deui nambahan bari ngomong kieu si eta mah naon kitu aya hiji manusia tina golongan kami salah sahiji nu kami kudu diturutan nu kami kudu nurut kadinya kiraku jadi sama-sama manusia kiraku kami kudu nurut kadinya tah ngomongna kitu diantarana. Kemudian anu kaduana wa qaulu ta'ala yusiruna lal hingsil azim isyaratun ila syirki wa mukhalifatit tauhid jeung anu kaduana dawan Allah taala lafaz yusiruna lal hingsil azim anu minggu kamari teh eta isyarat kana syirik. Jadi si ashabus shimal eta syirik nyeketukeun Allah jeung nyulayaan tauhid henteu nunggalkeun Allah. Kemudian nukatilu wa qaulu ta'ala wa kanu yaquluna idza misna wa kunna turaba wa idzaman inna lamabusun eta teh isyaratun ila inkaril hasyri anu tadi kurang dibaca eta isyarat kana ingkarna si ashabus shimal kana bakal dikumpulkeun henteu percaya bahwa manusia bakal diundangkeun henteu percaya kemudian bakal dikumpulkeun nya wa qara'a qalun wa ibnu amir bisukunil wawi wal baquna bi fathiha ay inna au abauna mabusuna jang tos maca pas para ulama jeung Ibnu Amir kalawan sukun wau wal baquna bi fathiyah jadi maca tadi teh aya anu awa abaunal awalun aya anu au abaunal pake au urang mamacapan awa aya bisa au bisanya bisi aya nu maca au abaunal awa abaunal sarua eta bisa nya ulah disalahkeun asal terang kana ilmuna urang mah tadi macana na Qur'ana tertulisna awa abaunal maca au aba getena naon atamusu abaunal awalun alladzina qad fanayat izamuhum tegas nama artina naon tah bakal dihudangkeun berarti atub asu abauna naon tah bakal dihudangkeun deui saha bapa-bapa kolot kami nenek moyang kami anu tos diheula paeh alladzi qad panayat anu tos pada maut kabeh nu tos pada rusak nu tos pada hancur tulang-tulangna naon tah bakal dihudangkeun deui kitu kabeh tah ngomongna karitu nah kemudian qul bejakeun ku anjeun Muhammad ya asyrafal khalqi limunkiril ba'si
ka jalma-jalma anu ingkar kana bakal dihudangkeun. Innal awwalina sanya nak jalma-jalma anu tos dihula kabeh wal akhirin jeung anu akhir kabeh kabehna lamajmuuna ila miqat yaumin ma'lum eta bakal dikumpulkeun kabeh dina hiji batas dina hiji waktu dina poe anu tos ditangtukeun nu dikanyahokeun. Ai innahum yusakuna ba'dal ba'thi ila ursatil hisabi tegasna ma si ashabu shimal eta bakal digiring kabeh dina waktu tos dihudangkeun digiring ka mana ila ursatil hisabi ka palataran arek dihisab arek diperhitungkeun. Jadi ketika tos dihudangkan, tos diadengkeun kemudian digiring ke mana? Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, kemudian rek dinaonkeun, rek dihisab. Wa yajma'una fi waqti yaumin ma'in indallahi ta'ala wa huwa yaumul qiyamati. Yang bakal kumpul kabeh si ashabus shimal dina hiji waktu anu tos ditangtukeun ku Allah. Nya, iraha eta disebut dengan rangkaian poe kiamat. Jadi jalma-jalma anu kamari naon ngaranna cai panas alabatan timah. Kemudian kadaharana ge teu ararenda dinaungan ku awan hitam, kemudian deui udarana ge kaen oksigen ge panas teu ngeunah mana bacin mana bau mana ngandung racun. Pokona mah kurang beuh lamun dibayangkeun mah kacida jasa rosana teu ngeunaheun eta teh diantarana karena jalma-jalmana pada ingkar. Ngan ari urang mah sugan bae karena orang mah henteu aya kanu aya di dieu khusus nu hadir di dieu mah kukituna mudah-mudahan urang mah asup kana golongan anu kanan asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala eta ge anu rajin ngaji anu rajin ngaji mah lamun salahna keur ibadah keur salat keur ngaji eta moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang nu ngaji nya kama qala Syekh Nawawi dina kitab Niyatul Zain diantawisna lamun urang ibadah ngaji terus nya insyaallah keur aya salahna ge dihampura karena alasana eukeur proses pembenaran. Tapi lamun anu teu ngaji maca Quran salah, salat salah, maka moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ukituna ka dulu-dulu urang ka tetangga urang ulah bosan-bosan kurang diajakan, hayu ngaji. Lain hewa urang mah karunya. Ya, urang kudu ngarunyaan karena mungkin saja belum tahu dengan faedahna ngaji eta lain kumpul-kumpul kieu doang lain diantawisna nyaeta urang belajar ngabenerkeun ibadah urang saeutik demi saeutik sangkan keur salahna ge urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala sampai asup urang ka surgana Allah babarengan kabehan. Bila kata-kata nu salah nyongkeun deui mau sini maklum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi